Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi atau selamat sore atau selamat pagi silahkan. Karena masing-masing punya waktu kan. Itu bahasa Indonesia. Tapi karena ini borangan, ngabodor sorangan jadi saya akan bahasa Sunda. Wilujeng kasadayana anu tos aya di tos manco. Manco teh rupi-rupi, aya manco nongton TV, aya manco kieu. Eta mah panco atuh. Sim kuring dina danget ieu masih keneh nami masih keneh Junjun atau napi Mister Jun, tapi sim kuring ayeuna bade ngagalindengkeun hiji lagu. Mudah-mudahan katampi ku sadayana. Laguna lagu pop Sunda atau napi Sunda. Mungguhna. Tacan. Sakedap, tacan. Mungguhna dina impenan geuning sakitu sakieu hanjelu teuing teu manggih jeung kanyataan rambutna anu paranjang disangkeh tacan eta repna tapi nya sim kuring ge kasinggung nah bet kieu laguna meureun ngan teu wantun protes da sim palawargi sana itu abdi bilih hariwang itu teu kunaon bilih teu kunaon Kang palawargi sadana sata acan dia dilajengkeun kana bahasan sim kuring anu mudah-mudahan naon muruakan ti atanapi sesuai sareng aturan pamarentah setempat mudah-mudahan kalian kabingahan sim kuring bade ngebahas naon anu dibahas sadayana ge teu acan apal. Da sim kuring teu acan ngapalkeun. Naon margina bet sim kuring teu acan ngapalkeun sim kuring teh cing cirining jalmi nu apal. Ta eta murwakanti. Palawargi sadana ngeunaan. Da urang teh kedah apal, urang teh ti orok meureunana atanapi ti bubudak, ti leuleutik aya nang sejeneng sagede kieu. Alhamdulillah. Ta urang ulah naon ulah pareumeun obor. Pareumeun obor aya pareumeun obor. Pareumeun obor teh hartina leungiteun sajarah atawa mopohokeun sajarah. Ta eta panjang pisan. Luyu sareng aturan sajarah urang teh. Da sim kuring mah aya di Bandung teh ti kawit gedung sate nuju sageung kieu. Ayeuna ku pamarentah diceboran teras-terasan kan alhamdulillah ngadegnya. Sim kuring emut keneh alhamdulillah ku ayana ieu acara borangan. Jadi sim kuring teh henteu borangan deui. Wanian nepikeun ka kacaca ge kuring wanian. Jadi cirina wanian mah jaringas we soca teh. Jadi antawi si halis sareng bulu soca teh rada dapat lebih. Jangan teu paamprok teuing aya anu kan aya nu marah maya. Gitu. Aya nu wanian mah tah ieu sim kuring atos sababaraha kali dina acara borangan tapi batur nah cenah itu mana meuni mirip ieu sa penyanyi teh Irfan Bahdim. Nyakeun bae atuh da ieu mah wayahna. Teu nanaon lah, da bebas-bebas wae. Palawargi sana tadi saatos kauninga ku sadayana suanten sim kuring anu nya alhamdulillah lah. Ai menurut sim kuring mah sae henteu. Goreng henteu. Nya naon atuh kasukna? Nya teu murwakanti we. Seueur pisan sim kuring pangabisa sim kuring kamonesan sim kuring seueur pisan. Da sim kuring mah ti kapungkur oge es tuning naonnya multi talenta teh basa Sundana teh naon Lin? Bener pisan. Multimedia. Multi talenta, multimedia cenah. Emang abi ciga caleno tapi kan ai kitu-kitu teuing mah henteu. Janten kaparigelan nu leuwih ti 3, leuwih ti 4, bahkan leuwih ti 6. Eta multi talenta dina Sunda mah. Sim kuring tiasa istilahna mah cundak-candak. Cundak-candak teh kan bahasa Sunda. Nya, cundak-candak tiasa. Terus istilahna mah nu empak angkot tiasa sim kuring mah. Bahkan sim kuring mah nu batur teu bisa oge sim kuring mah bisa. Nya istilahna mengagali sumur tapi kudu kaluhur. Kan ari baheula mah nya ti tahun 2005 ka handap mah ngagali sumur teh ka handap. Ta alhamdulillah ku pamarentah setempat ayeuna mah ngagali sumur teh kudu kaluhur. Margi anu resapan di handap teh tos berbahaya.
Rancing geusnya sim kuringnya. Teu nanaon lah, da ieu hiji kabingahan kanggo sim kuring. Estuning eueuh pisan geuning Sunda teh. Aya samodel sim kuring oge geuningnya. Kulan? Oh, mohon palawargisana sanes kuring teu betah tapi geuning aya waktos anu nangtoskeun. Mangga ka Pak Haji atuh. Lanjut tadi Cepopon nyabit-nyabit perkawis etnis Jawa gitu nya. Janten urang caina naon dasar sam eta warisan tina sajarah. Jadi kunaon di urang sakur nu garoreng dijawakeun teh. Eta tina perang bubat teh ya kitu nya pan di urang aya ngajak bobodohan, ngajak Jawa, aya borok Jawa, aya hudang Jawa, sanesna kitu. Mali aya kacapangan kampur mah urang Sunda cenah ulah nikah ka Jawa sok tara bahagia padahal eta bohong pan nya. Menikah istri. Mohon menikah istri. Amun aya Kang Jun, aya isina urang Sunda nikah ka urang Jawa gitu. Karuh putra disunatan hajat gitu. Maklum ti wetan sekolah dituang da hasuna teh nyeri patuangan para pamirsa. Si Mas teh kapengker kapacilingan gitu gog ngalorkeun rokok aya rokona kan rokok kelombak menyan teh ya ditu mah rokok menyannya diseungeut pan kang semenyan ai menyan pan asa kaonang jurig teh ngablegbeg teh payunan si Mas teh ngablegbeg ngamek goblok sia mah cenah ai hajat teu ngonang ai modal ngonang woi urang tepang minggu payun dina acara borangan